Sugri para wargi nyasim kuring kapapancenan bikin medarkin ieu cerita Jawara di kuburan karangan Keliksa dina bagian anu munggaran. Namun satacana mangawitan medarkin ieu cerita langkung ti payun sanduk-sanduk paragun ka para kaum dangu sadayana bilih ayana minusami tempat badumukan anu kaguar ngaran anu ka guar dina ieu cerita sama sakali ti aya sangkut paut sareng para kaum dangu sadayana cenah eta aya ngaran anu sarua nami nusami tempat padumukan anu kaguar ulah kirang hapunten eta masa ukur kalarasan rupina nya janten ieu carita mung karangan samata-mata teu aya kajantenan anu salaresna parandene kitu mudah-mudahan ieu carita sing ngajantingkeun pangboberah manah oge bikin pieuntingen nggoning urang lumampah di alam dunya. Hatur nuhun para pamiarsa kumarupi perhatosanana. Dikawitan ku kecap bismillahirrahmanirrahim mangge diudip balis muka lambaran anyar dina ieu carita Jawara ti kuburan urang kocapkeun kaayaan di hiji lembur anu katelah lembur Ciloar dina mangsa alam pabeberang. Kasugri para wargi lembur Ciloar hiji lembur leutik tapi resik pernah nateh rada kagok. Naon sababna disebut kagok? Lantaran di kota lain di pasisian ogenya kitu keneh. Naon sababna? Sabab lamun seug hayang nyabak ka kota teh kudu nyorang jalan nu kacida pisan jauhna. Kitu deui lamun hayang ka pagunungan sarua jauhna jeung ka kota. Di eta lembur aya hiji kulawarga nu lalakina nu katalah Bah Imung ari pamajikanana nu katalah Mak Saroh. Bah Imung jeung Mak Saroh boga anak hiji-hijina lalaki anu geus bujang umurna kurang leuwih ti 17 tahunan ngaranna teh Banara. Nya kocapning ieu carita dina hiji poe harita teh Kirawanci hanet moyan. Dina hiji poe Kirawanci hanet moyan Bah Imung atuh gesagedang dan jiga arek nyanyabaan make pakaian Jawara kampret hideung carana pangsi make totopong barang bang semplak padu nyampai dina cangkeng oleh greng bedong. Keur kitu jol jang Banara alias anakna nyampeurkeun poknanya ka bapana, "Waya kieu geus saged Abah, bade ka mana deui atuh Abah teh? Sanes bade ngomean kandang hayam teh Abah." Cek Banara mimiti kadenge ngomong ai panon melong ka Bah Imung nu jadi bapana. Rek tepungan heula sobat Abah, aya perlu saeutik ngomean kandang mah isukan deui we kuna deui lantaran aya nama Abah teh loba uruskeun atawa lamun maneh daek pek wae gadeuh ku sorangan bisi hese mah ngajak we si Limin engke diburuhan ku Abah. Cek bapana nyatana Bah Imung bari jeung sup ngasupkeun dompet bako kana saku kampretna. Nya mangga atuh kitu mah Bah, tapi kade ulah lami teuing Bahnya. Apan abdi teu bade ka Ciomas teh ya. Lah moal lila. Padeng oge nepi ka tengah poe. Ke ari inung ilaing ka mana Bana? Ti tadi teh meneh teu kadeuleu acan geuning. Apaan geus ini ka imah nini mak mah. Na teu bebeja kitu ka Abah pan nyarita ka abdi mah geus di kamari. Heuh. Geus euy duh. Geus bebeja ka Abah oge poho Abah teh. Pek atunya tungguan imah. Lamun emai lain geus datang bejakeun we Abah teh keur nyapa kitu nya euy. Cek Abah Imung ngomongna kitu bari jeung terus ngadekitan panto terus dituturkeun ku Banara bari jeung ngajawab. Mangga Bah, sawios jadi malah ditungguannya ku abdi.
Cek Banara bari jeung neuteup ka bapana nu harita turun kaburuan tina gododog. Terus ngaleos indit ninggalkeun anakna sosoranganan. Sang Desa Dalila koloyong atuh Banara ka tengah imah gap kana bodogna nu ngagoler dina palupuk. Terus disoren bari jeung luak lieu cungas ceungeus seret kana dudukuy samak nu rawing sisina. Gancang dicokot parahpok harita ngomong sorangan. Kudu ka mana aing ngalaawi ieu? Ka Cimara kitu atawa ka Bantar? Hese mawana di kadinya mah arek ka sisi sawah we kitang. Bener menikah sisi sawah ngarah dikeut supaya bisa bari jeung neang cai di ongko. Cek Banara ngecuwih ngomong sorangan kitu nate bari jeung terus nutupkeun heula jandela. Sarta diselotkeun ngarah pageuh cenah. Sanggeus kitu mah juru turun kaburuan sarta panto teu poho ditulakan. Harta keneh jang Banara teh gede gue indit maksudna dik ngalaawi pikeun bahan ngomean kandang hayam teh. Banglu salampahanana jang Banara nu deuk ngalaawi cag urang tunda heula. Ayeuna urang puseurkeun perhatian urang ka Bah Imung nu harita leumpang ngageang di jalan Satapak. Manuk recet di sarada tembalan jeung pada baturna. Hawar-hawar sok kadenge sora hayam jago kongkorongok mata kelar jeung mata kuaas. Breh di jalan Satapak aya nu keur ngageang leumpang. Horeng si mana horeng. Nyatana Bah Imung teh mimitina mah lalampahan teh mapae jalan gede ngarah Sase. Tapi barang nepi ka tuntung lembur kuliwed ka jalan Satapak terus mapai eta jalan anu engke berasna teh ka pasawahan. Saterusna Abah Imung mapai gelengan sawah. Leumpangna Sase bae malah make jeung bari udud sagarupa bari leumpang. Kasugri para waring. Sabenerna mah Abah Imung teh keur ngorana kawentar jawara kaho tukang gelut tukang pasea. Malahan mah kamahiranana oge dina ulin main po silat geus pada nyaho. Dan sanggeus kolot Bapak Imung jiga nu hoream ngajawara teh da buktina we geus tara ngayakeun deui kagiatan pencaksilat. Lamun baturna pahibut ngayakeun pamilihan jago oge Bah Imung mah ih tara pipilueun. Sok jadi nu lalajo alias panongton we. Ari sabab hoream cenah pedah eta umur geus kolot. Ongko sok loba pikiraneun ari ngagugulung anu kitu patut mah. Tekung sila Abah Imung tepi weh ka sisi sawah. Malahan mabreh katempo aya lembur anu imahna ngan saeutik. Lamun diitung jigana moal leuwih ti 15 suhunan, suub Abah Imung ka sisi lembur terus muruk ka hiji imah anu teu jauh ti jalan Satapak. Wonten Kisun Bunken. Cek Bah Imung uluk salam. Sanggeus aya di pakarangan hiji imah. Kelila ti jero imah aya nu leumpang terus kadenge ngalaan tulak. Ari lo teh hiji mojang anu lenyang. Pok eta nya mojang harita. Oh geuning aya tamu mangga atuh ini. Cek eta nya mojang bari jeung nyarengeh metak ting sarabak hate. Malah Bah Imung oge bener yan ciduh najan geus tua bangka ge nya nu kitu mah teuing atuh. Tapi teu katutuluyan sabab kahalangan ku umur. Gancang Bah Imung harita. Mangga eulis hatur nuhun dupi. Mas Giman aya di bumi. Bade kapun Bapak nyonong pun Bapak mah mangga atuh kalebet. Bapak kayak ku abdi urang wartosan. Jawabna eta nya mojang berjeng terus ka jero imah deui. Ari Bah Imung teu tarangke gancang atuh unggah ka imah. Gek diuk dina kursi berjeng ngadagoan Mas Giman. Tekung sedila torojol eudatan. Hiji tangtungan lalaki tenggep nakeranan jiga-jiga ahli main po. Da eta we awakna ge kaleker beungeut bosongot.
tapi amis budi malah berangsrok oge meni somea pok ngomong ka Bah Imung. Waduh Abah. Menira wasya pokok adite yo. Sine ngabijan pajarkeun teh aya tamu dino jauh. Menawi teh sanes apa? Waduh, kumadamang Bah. Cek Mas Giman bari jeung toleh nyarengeh bae. Kituna teh terus nolongkrong mundungan salam gap ku Bah Imung di tampanan bari pok harita. Heeh, syukur Mas euy. Abah teh pangestu tu kurang sakios-wios. Ari Mas Giman kumaha calagur ilaing? Jawab Bah Imung bari jeung malik nanya. Samemeh ngajawab gek Mas Giman selaku pribundiu. Sanggih tumani napok harita aduh Bah, alhamdulillah yo aya ibar pangestu kuring yo. Manapun bojoge sareng punanan yo entok kirang sawios-wios Bah. Geus boga sabaraha bati ilaing teh euy. Cek Bah Imung bari neuteup. Jika teh geus jadi kabiasaan, lamun tepung jeung sobat geus seubeuh teu panggih, anu pangheulana ditanya teh lain nanaon, tapi anak heula. Kitu deui Bah Imung. Menang pananya kitu pok Mas Giman harita. Waduh berantos tilu bayo. Ari anu jika aya nu apan nu tadi teh ayo wadon. Geus perawan menena yo. Nu kedua lalaki ngan ayeuna nuju sekolah ih. Anu pangalitna pangletikna yo aya di dapur nuju ngome marmot. Geus tilu si laing. Jadi anu tadi teh anak lain nya Mas Giman. Lo iya Bah. Aduh. Tete latareh badag euy. Eta teh nu dilahirkeun di Ciwiru Ciniru teh lain. Waduh Bah, bener. Aina burantos segede gitu ya punanan. Bener tereh galode pejuh aya namanya euy Mas. Saha ngaranna budak lain teh? Waduh wastanan yo jenenganna teh Lasmaya Bah. Lasmaya heueuh. Hade tangadanan budak teh euy. Cek Bah Imun. Bari jeung ngomong dah teu kebat. Lantaran anu keur diobrolkeunana harita teh nyampeurkeun bari jeung mau baki nu dieusi ku cai kopi 2 gelas. Sanggeus kitu sok ditunda dina beungeut meja. Tapi samemeh nyilas maya ka tukang deui pok Mas Giman harita. Yo engke ni entong waka leosan. Sok munjungan layak apa yo. Eta teh tunggal sempul nyai kene. Jenengan Bah Imung, urang Ciluar. Sok munjungan kanya. Cek Mas Giman bari ngareret ke anakna. Sedangkeun leungeunna mah nunjuk ka Bah Imung. Mangga Bapak, nepangkeun abdi pun Lasmaya sareng hapunten we anu kasuhun. Rumaos abdi teh kirang hormat ka sepuh. Katampi geulis sawangsulna Abah oge nepangkeun ka hitep. Omat engke mah lamun tapanggih di jalan di pasampangan teh nya. Ulah teu nanya ka Abah. Jona deui lamun Abah teu nanya lain hartina Abah nu deging, tapi ari geus kolot mah kudu dimaklum. Sok pohoan kitu tah geulis. Hatur nuhun Abah. Sareng insyaallah abdi moal ngamorekeun ka sepuh. Hatur nuhun ayeuna ditepangkeun. Syukur geulis. Geulis anak lain teu euy Mas. Cek Bah Imung maneh gumbira pisan. Atuh geus kitu mah leos Lasmaya mah ka tukang deui. Teh milu ngobrol jeung kolot. Kalila pok Mas Giman harita. Yo iya. Sopo dulu bikangne. Nah, ai si lain ka pamajikan nyebut bikang. Lah punten payo. Dubi Abah berantos kagungan sabaraha putra yo. Asa ilap deui kuring teh yo, da eta teh mani terak pada pungpisan putra. Pada ama untuk jauh di keluarga dia teh Pak. Gitu Mas Giman, urang teh euy bet pegat duluran teh euy. Najan si laing ti Jawa ti Tegal da geus lila panggih jeung kami. Jadi da kumaha atuh euy Mas da sok raripuh wae rek ulin-ulinan teh. Mas Giman deui atuh tamalar pisan ka kolot teh benerna mah Mas Giman teh datang ka imah Abah. Ai perkara anak Abah mah ngan diberes sahulu alias hiji. Waduh. Cuman siji nya Bah. Hiji tibade toge teu nambahan deui.
Ingat keneh Mas Giman atau henteu baheula ning waduh mut. Jeung benar-benar telin. Tah eta dulu tenamahan deui ti bari toge. Angar we hiji malah enoge geus bujang. Waduh. Berapa tahun ya umuranana? Alah kurang leuwih 17 tahunan meureun euy Mas. Ulu. Gedenya yo matur nuwun atuh bayo engke mah yo. Urang teh bisa bebesanan yo. Sanes kitu Abah. Nah tateh. Heuh kitu euy man. Sugan we kaparengkeun nya euy. Geus heula masalah eta dewek tumatak datang ka ilaing teh ngahajak ka dieu. Aya bade mikeun anu lumayan rada penting ieu teh. Waduh dia. Monggo emang kayo. Kira saurkeun. Bade aya pikir saonon apa ieu teh. Uring mah rada rewas yo. Teh kudu rewas Mas. Lantaran teu matak ngarerewas ieu mah kieu geus Mas Dima gimana dengekeun. Saminggu anu geus kaliwat Abah teh kadatangan ku hiji jelema anu maksudna arek ngajak babarengan dina perkara rebutan gelar jago. Dina waktuna pamilihan jago cek eta jama pamilihan tahun ieu teh rek diayakeun di Tegah Siawat-awat. Waduh, Tegah Siawat-awat. Terus tah kalawan rek dihadiran ku ratusan ahli Pancasila ti sagala aliran. Loh ya. Tapi waktu harita teh Abah can nyebut sanggup jeung can nyebut teu sanggup. Kakadang ngomong kieu we ka manehna teh. Kumaha? Perkara Abah mah cekeng teh moal kabisa nangtukeun. Lantaran kudu asa heula mikir memang Abah teh bareto mah resep ngajawara. Tapi da ayeuna mah geus hoream kanyahoan ku lain Abah mah geus kolotah. Dumasar kanaha eta euy man. Minta tempo we cekeng teh heula Abah teh rek mikir-mikir anu asak. Tah kakadang ngomong kitu we Abah teh. Kemanehna? Nya kamanehna. Terus? Tah ayeuna Abah rek nanya ka si laing man. Ari Mas Giman aya nongonan atawa eueuh yo? Ari Mas Giman aya nongonan atawa eueuh yo? Waduh, antu aya. Anu ngondang-ngondang mah payo ananging nomotkeun wartos nu kagupingku abdi yo. Cok canaon teu diondang ge tiasa bae ngiringan kana eta pemilihan jago. Asa wantun mayunan risikona kitu saketerang abdi mah bah. Da Abah ge memang kitu ngadenge kana beja kitu teh man. Tapi ari Mas Giman aya hasrat kana milu pamilihan nanya. Maksud teh arek miluan atawa kumaha? Aduh. Ora apa. Tong sok dicampur Jawa ngomong teh duka bayo ananging ari ngahadirannya nyap arek bade gitu. Upami kaayaan teu matak nguntungkeun bade mundur. Upami kaayaanana matak nguntungkeun bade lalahan maju. Itu rencana abdi mah bayo. Dupi maksud apa kumayo? Pada kumayo naon hubungan anak sareng cariosan anu tadi coba jelaskeun. Hubungan naon eta Mas Giman? Nya so teh dewek datang ka dieu. Sangkan ku Mas Giman kaharti yen Abah teh keur nyanghareupan hiji perkara pribadi. Tapi da dasarna mah tina hal pamilihan jago teh. Ari pangna Abah ngomong kitu ka ilaing Mas Giman sebenarnya mah Abah teh geus hoream ilu biung kana hal sarupa kitu. Abah teh geus hayang hirup anu senang tur tentrem. Hayang ulah ripuh mikiran perkara nu kararitu. Parandene kitu kade Mas Giman ulah salahnya harti. Abah mah kisut kitu sote lain hati narek sieun miceun kana seni tuturunan karuhun urang. Lain kitu Mas. Tapi teh hayang campur jeung bangsa Jawara lah. Da teu oleh ribut jeung ribut wae karena itu teh matak ngaganggu kana urusan rumah tangga.
Nu akhirna anak jeung pamajikan teu kaurus. Nu matak anak abah manyata nasibana raah sok senajan ngaeh oge hayang diajar main posilat teu diidinan ku dewek mah malahan mah diajar ka batur oge dicarek. Lah maksudna naon yo? Maksudna mah kitu supaya ulah kajongjonan euy. Da teu boleh kababawa ari geus asup kana perkara kitu mah. Kitu sabenerna mah Mas Giman. Ceuk Bah Imung nembrakeun isi hatena. Lang Mas Giman tengah ulang mahna mikir sajeroning hate sangge sadalila tok deui atuh Mas Giman harita waktu jadi upami kutu mah apa teh bingung pijawaban kanu ngajak babarengan teh kitu geuning ngarti si laing bener kisu pisan euy lantaran lamun ditolak teh tangtu bakal aya buntutna. Cenah eta diturut sarua bae bakal buntutna. Jadi dua nanage sarua bakal buntutan euy man. Sedangkeun abah mah geus hoream buntutan teh lah. Kaharti ku lain goco garti Pak. Kae atuh. Urang pikiran heula yo. Lamun abah nampi kana eta pengajak artina abah kudu ancur bae kana perkara persilatan. Nah, heueuh gitu. Sedangkan abah ngos ayang pensiun nya lamun abah nolak karena eta pengajak tangtu oge eta jalma bakal ngakalakeun kemungkinan itu loh iya nu ayeuna bakal aya buntut-buntut artina bakal aya keributan lamun aya keributan artina abah kudu ngebebela diri ku jalan pencak silat loh nya angker bae ancrup pena dunia perjilatan wah rada lieur mikiran ayo margi dua nana sami bakal buntutan sedangkan apa alim buntutan loh kedaku mah yo ba abdi lieur yo nyeta tuh euy Mas Giman nu matak dewek datang ka ilaing ge abah teh ngerasa bingung lantaran sajabat di pasalia jeung kahayang abah teh heueuh matak mirucaan tebenar ke anak abah anu tangtun oge bakal pipiluun meureun mangkani geus sabaraha kali ngomong ka abah ta budak teh hayang diwarah silat cenah kitu lantaran pajarkeun teh kabita kudu ku batur cenah jeung era ku babaturan pedah geus kawentara anak jago jadi lamun teu bisa silat teh era cenah era pisan kitu. Cok banara budak nya cek budak kuring pada ama cuwiyo satu bala apan ngabela diri teh wajib hukumna yo jeung na deui hitung-hitung ngamu mulai kesenian keruunnya naula paat mah tuh lamun singan diajar be jang banara teh yo cek Mas Giman nyoba-nyoba ngadebat kana pamadegan Bah Imung. Mas Giman hayang nyahuin kana dasarna naon sababna anakna teu meunang diajar silat? Ai silaing dewek ngomong teh dewek ge ngarti kalebah dina nama sateman. Tapi sing inget deuleu sagala rupa pagawean teh gumantung kana niatna sok sanajan anu pigawe teh jiga hade boh ceuk sorangan boh ceuk batur tapi lamun niatna goreng mah tetep bae buahna teh bakal goreng contone Contohna mah anak abah umpamana yo nyata nasibana dah gayangeun diajar silat lain rek ngamu mulai kesenian karuhun urang tapi sabalikna kajurung ku rasa era pedasok disebut bodoh ku babaturanana tah dasar nu sarupa kitu teh man kacida pisan gorengna engke ge buahna teh bakal goreng atuh kaduana Mas Giman geus loba contoh ari nu kasebutna bisa silat mah atawa seni bela diri sejenna sok pamer di hareupeun batur balarea tuh tah kalakuan kitu teh sok aya nu ngirian maksud si anu ngaku pinter silat awas ya dijajal ku aing kitu apan kitu di antara naten akhirna mata cilaka kana diri nu tadina arek ngabela diri teh jadi sabalikna
Jeung nadei Mas Giman anu pinter jeung anu pinter mah lain pasea teh sok rongkah ye lamun pasea teh bebeakan malah nepikeun kamawa aja tina alatan paroga ilmu silat tapi teu bisa mawana jeung makena sabalikna anu garok barodo mah anu teu ngati kana silat da jarang cilaka aya anu ngadek teh aya nu meupeuh teh lantaran manehna mah tarang ngajago sabab teu boga elmuna jeung deui yeuh man ku ahli silat anu kagok tara diarah deui da teu aya jalaneunana cenah tuh tah kitu nu dipake dadasar ku abah teh nu maksa kapaksa we anak dawek mah moal diwadah kana silat kenah da kaselamatan mah gumantung kana kalakuan sapopoena ari kalakuan hade mah pir aku mah kerek ditarewak batur onaman tah dumasar kana haeta Mas Giman pikeun nyontohan kanu jadi anak kapaksa we dewek mah eureun we ti tempar kada kitu loh mangsa alam harita teh beuki beurang bae manuk recet di sarada hayam jago kongkorongo ari Mas Giman atuh barang ngadenge omongan Mbah Kimung kitu pok harita teh waduh nyakarto satu padi kitu mah payo mangka bae entok langkung apa we lepadinya nama ananging kumaha tumayunan kasesaha payo asarada apo tapi mayo heuh sok pikiran we ku si lain Mas Giman abah teh euy nu matak datang ka dieu oge geus teu kuat mikiranana meni asa beulah hulu cih kudu kumaha ceuk pamikiran ilain keke ulah payo ari jelema anu ngajak ka abah teh urang mana saha arana jeung tina aliran naon dieu Mas Giman harita tumanya kabah imung bari jeung neuteub atuh Mbah Imung teh meuni curingha oh harita ngaranna teh Matkowar loh Matkowar asalna teh ti Batawi tapi manehna teh geus hilang cicing di Tatara Sunda model emas we di Jawa cicing ka dieu di dieu gitu jadi bahasa Sunan oge teu pati jelas teu jiga-jiga balik ari golonganana manehna teh kasebut hade da teu kakocap tukang ngariribut atawa ngaributkeun malahan masuk ngabantu ka pamarentah pikeun ngajaga keamanan tapi nya kitu aya pagawean anak nu rada goreng Mas Giman loh nyeta resep kanu ngadu ta eta anu terpihara ku abah teh euy sakitu tah kaayaanana teh waduh si Kowar tukang ngigilan doger teh kitu apa alah aduh bener was apa alah bener pisan euy datang tu ilaing oge apa meureunnan lo nyapa siapa bah euy ieu we tu bayeuna ari menusan si Kowar kitu malah mun si Kowar datang di ka apa tuduhkeun bae ke dieu no kitu pijaken yen uring kaganti apa we gitulah malah uring jae gawe babarengan jimrena engke uring bakal ngiring kana pemilihan jago di Tegal Jawa Tawang gitu we lah satuju teu baye puguh dawek satuju mah atuh Mas Giman syukur atuh euy ari si laing siap sadia mah abah ngarasa tenang ayeuna mah euy jawab Mbah Imung atuh bari jang kakak serigap atuh kana gelas cai kopi hancenganana regot diinum bangun nikmat pisan kakara daek nginum ayeuna data ku tadi mah samemeh aya katangtuan anu ngayakinkeun can daekeun nginum geus kitu mah prung we atuh Mbah Imung jeung Mas Giman ngobrol ngalir ngidul lantaran anu dianggap dines mah geus rengse dibadamikeun
rumangsa nyerelek hante karasa. Kurang lebih 2 jam ngobrol ngalir ngidul antara Mas Giman jeung Bah Imung. Obrolan anu ti tadi teh para ruguh tes balik deui kana obrolan anu rada daria. Malah sorok teh kana perkara anak-anak nawe. Pauk Bah Imung harita teh. Kieu teh Mas Giman euy. Dewek teh kacida bunga na boga sobat jiga ilaing. Lantaran ti mimiti urang sosobatan baheula nepikeun kaki wari teh terus-terusan sauyunan. Silih belaan jeung silih tulungan tah kulantaran kitu abah teh hayang ulah pegat babarayaan kumaha lamun Lah, naon ya bayo aun tong ngarti yo. taun ieu man euy Bah Imung bangun rada daerah arek neruskeun omonganna teh. Tapi untung Mas Giman ngarti pok harita. Loh, taun aun tong ngarti yo. Sok terangkeun bae ka kuring yo. Ulah asa-asa ba, ari bener mah abang nganggap sobat ka kuring yo. Kieu itemannya aing Giman teh boga anak parawan lil. Yo iya. Tuh ilaing boga anak parawan sedangkan dewek boga anak jajaka kumaha lamun urang hijikeun euy. Heeh, ngarasa jabatan urang teh bisa leuwih pagoh da katalian ku bebesanan. Tah, Ci. Gitu maksud abah ka ilaing cik kumaha satuju ilaing man. Waduh, bah mah. Kedinya di yo los nate waduh tina perkara perlombaan yo kena jadi budak. Atuh tangtu be setuju bah. Lantaran memang ade bisa namun gitu teh waduh. Tapi loh, kumaha lamun budak nanto daekeun lu. Kumaha carana bayo? Nah tate mene kitu. Danak abah macan baling pisan sia teh man. Malahan macan kadenge boga kabogo alias papacangan. Ai carana mah gampang. Dina hiji waktu mah anak abah rek dibawa nganjang ka dieu ngarasina padeuleum beungeut jeung anak lain. Sina seri taksir diri nu akhirna mudah-mudahan bisa nyangut kitu carana mah euy man. Waduh, bagus bin sae yo. Eta rencana bayo bagus pisan yo. Monggo lah setuju abi ge. Tapi urang mah ulah nurutan batur karena teh setengah maksa. Menikan dibelaan dodogon jeung anakna diolo-olo. Urang mah boten kitu ah. Ulah kitunya. Bisi mata goreng blukarna. Nu satadina ayang ngerakatkan duduluran. Lamun carana salamayo kalamata jadi memusuhan. Nah, serta nuntun kana jalan gegorengan. Lain gogorengan atuh. Nah, besan si lain teh. Nya heulah kenae kumaha maneh. Urang mah ulah kitu nya euy, batur mah kitu soteh meureun beda tujuanana. Lantaran alasanan oge beda-beda nya Mas Giman. Lo iya, beda-beda kumaha payun tong ngarti yo. Apan seruat tujuanana mah ngarep bisa bebesanan. Layan anak-anak jadi ngaiji nuku perkawinan. Nah, ari lain belet teh dibawa wae. Batur mah beda di tujuanana teh ari sababna mah sok aya nu ngawinkeun dua rupa. Loh, tong lah lo cicing heulai can ngarti mah kahiji ngawinkeun anakna, kadua ngawinkeun harta banana tuh. Atawa ngawinkeun kadudukanana kitu sababna mah Mas. Sedangkan ayo orang apa lain rek ngawinkeun dua rupa, orang marek ngawinkeun teh anak hungkul. Da harta mah pimanaon dewek mah teu goblegna naon man. Ku ilaing ge kasaksian meureun. Lo iya bener Pak. Tak artos aya bayo. Syukur aing ngarti mah. Ceuk Bah Imung berejeuneuh teu prada nyaringe. Horeng jelas maya teh harita teh seleuneu nyampeurkeun. Kita tadi ngajanteng tukangen panto. Pok nyemojang harita. Bapak, beli pada taruang mangga atuh. Calitna ngali. Itu da paranto disadiakeun. Loh, iya syukur ya wadonku. Wadon bagus kok. Buku we arek yo. Ayo. Urang mangan heula yo supados ngobrolna jongjon ya, Bah. Cek Mas Giman jung nangtung panon ngareret ka Bah Imung. Aya si lain nya hayu atuh.
cek Bah Imung jung meh oge nangtung. Terus nuturkeun ka Mas Giman. Nu harita geus asup ka jero imah. Geet duanana dariuk berjeng nyangeupan sang jeung lalawuhna. Gerak dalahar meunikeun ka konyol pisan. Mangsa alam nyeroleh kanti karasa. Brai beuki beurang sato-sato disarada kayaning manuk, hayam, jeung sato cokorna opat. Mapaesan ka anak kaayaan alam harita. Ari Bah Imung jeung Mas Giman sareng senadahar terus Mas Giman jeung Bah Imung parindah deui ka Tepasari. Sarta barabat neruskeun jeung ngobrol sakedeung. Utamana pisan mah maheutkeun babadamian anu parenting. Sanggeus kawilang sagala tarapi Bah Imung amitan. Terus balik dijajabkeun ku pribumi nepikeun ka pakarangan. Duanana ngarasa bunga lantaran babadamian bisa rengse kalawan matak nugumakeun. Komo Bah Imung mah dapugu sasat kasusahna geus ditulungan ku nu jadi sobatna. Saja jalan tete oleh muji syukur kana kahadean Mas Giman sarta mehna janji arek males ku kahadean deui cenah. Bangsa alam dilakulila mah atuling sir ngulon. Sora tonggeret geus ayan bisara mata kelar jeung mata waas. Tapi jauh keneh kaburit mah. Atuh teu matak heran lamun panasna kabina-bina. Jalan kincakeun munikeun kangebul jeung retep asa disangrai. Dina kayaan gitu Abah Imung lempang rada kokoloyongan. Lantaran sirahna karasa balidag lieur bakat ku panas meureunang. Akhirna mah koloyong ka sisi jalan geek diuk di nu rada ieuh. Lah panas-panas teuing. Lamun kieu kaayaanana aing teh moal bisa make jalan sawah betul. Sabab tang tu bakal leuwih panas da puguh eueuh taton kalam dina galengan mah. Rek mapae jalan gede we ketang kewe. Rada jauh saeutik mah kenae. Cek Bah Imung mecowi ngomong sorangan. Kituna teh bari ngusap kesang anu renung dina tarangna. Sang distaralila kacapena geus ngurangan jung Bah Imung tenangtung. Kencis we indit deui ayeuna mah leumpangna terus we mapae jalan gede. Teu wani mapae sawah sabab panasna kabina-bina. Bekelila lalampahan Bang Imung beuki jauh harita limpangna. Puluhan pengkolan geus kaliwat. Malah mangsa alam khususnya mata poe geus beuki turun bae. Barang tepi kanu rada suni. Hiji tempat anu jauh ka lembur anggang ka desa gero anu ngagurowok menta tulung. Sorana mah jiga-jiga hiji awewe. Tolong! Nah, cek eta sora meuni mata kuatir. Cek Bah Imung bari ngagebeg raglempangna eureun heula. Terus ngadadengekeun anu jajaritan teu ilag gero deui kadenge anu menta tulung jajaritan. Tolong! Cenah cek nu gageroan beuki tari. Barang ngadenge kitu Bah Imung teu teh gaweun ngadengena. Pok ngomong sorangan, "Bo, teteh lah lain antapon eta. Aing kudu buru-buru nulungan anu keur manggih bahaya, wajib ditulungan." Cek Bah Imung ngomongna kitu teh bari jeung dereg lumpat muru kana datangna sora. Bekelila beuki deukeut, malah nu jejeritan menta tulung kadengena beuki tari. Tekung selila serog Bah Imung ka ieu tempat nu rada buni. Ana breh teh Bah Imung katempo aya hiji awewe keur mejeuna parawan. Jeung hiji awewe anu geus kolot pisan, malah kulitna oge geus pareot. Tapi gerakanana geusngit jeung galak. Hei, Ratnana. Hayo sia nangtung sia. Ek nurut ka aing atawa moal sia. Lamun teu nurut kapaksa beheung sia kudu pegat sia sapat ku bedog aing. Cek eta nini-nini kadenge deui nanya ka Nyi Mojang. Bah Imung meunekeun kating ngeceup-ngeceup nyaksian adegan kitu.
Jajantung rada dagdikduk malapok Mang Dedi muningakeun mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ieu cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Namun atuh kajadian nu bakal karadapan ku eta awewe? Langkung pas enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.